Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tayamunun eta nya jeung disunatkeun ngatuhukeun dina wudu sunat ngaheulakeun nu katuhu tayamun bahasa Arabna disunahkeun ngatuhukeun aya taqdimu yaminin tegesna mah ngaheulakeun anu katuhu ala yasarin manderikeun anu kenca ngan kudu apal sunat tayamun ngaheulakeun nu katuhu teh teu sakabehna dina wudu nu katuhu diheula-heulakeun. Nah, pil yadaini hiji nu katuhu ngaheulakeun katuhu teh pil yadaini dina dua leungeun. Leungeun nu mana ieu teh? Leungeun anu sabadang ngumbah wajah. Di mana bahasana yaden maka arahna sabadang ngumbah wajah. Dalamun mimiti mah urang sok ngumbah leungeun kokocok teh eta mah lain yaden bahasana tapi kapayan. Ai kapayan mah kun dampal leungeun hungkul. Tah eta mah teu sunat nu katuh heula sugan bisi gitu. Tuluy nu kencan teu. Warijlaini jeung dua suku. Jeung dina dua suku. Eta kur dua-duana sakitu. Nu disebut sunat ngatuhukeun teh dina leungeun jeung dua suku. Ceuli dua kumaha sunat bareng. Ngumbah ceuli sunat bareng. Ngumbah salian ti ieu leungeun jeung suku disunatkeun ngumbahna babarengan kabeh. Walin nahwi aqta'a jeung pikeun saumpamana anu buntung. Buntung leungeunna sabelah duanana merek kumaha ngumbahna teh dah. Nah, mana itu? Pi jami'i a'dha'i wudu'ihi dina sakabeh pirang-pirang anggota wudu'na jalma. Disarwakeun kanu buntung lamun urang wudu ngagunakeun gayung. Nu hiji nyekel gayung, nu hiji ngumbah. Tadi sarwakeun kanu buntung, maka eta oge sarua. Bisi apan ai kumaha atuh ngaranna ge ku sabelah atuh rek bareng kumaha? Hartina bareng teh Pak. Dua leungeun dipake ngumbah duanana bebarengan gitu. Ayeuna kieu contoh ngumbah ceuli gitu. Leungeunna sabelah dan hiji nyekel gayung. Meureun di henteu-henteu ge pasti hiji-hiji ceuli teh. Da moal cok langsung lana kieu teh. Nah, mun eta mah hakara katuh heula gitu. Da leungeunna hiji. Kecuali leungeunna tilu nu hiji nyekel gayung, nu dua nyekel ceuli. Wadalika jeung ari itu tayamun sunat ngatuhukeun eta tah. Wadalika jeung ari itu tayamun ngatuhukeun teh sunat li annahu eta tetep karena yen sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktian Kangjeng Nabi yuhibbu eta mikaresep Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sok resepeun at-tayamuna kela mana teh didinya tulisanana naon tos iya aya alipan teu dayaan pamitaya at-tayammuna mimna tasdidan at-tayammuna kana ngatuhukeun
pita tohurihi dina susuci na Kangjeng Nabi, dina susuci na Kangjeng Nabi ngan lamun dina wudu mah tadi teh ya dina leungeun jeung suku, wasa'nihi jeung dina tingkahna Kangjeng Nabi, dina tingkahna Kangjeng Nabi kullihi tegesna sakabehna sa'an, sakabehna tingkah. Rek asup ka masjid nya atuhu dahar ku katuhu aya batasanana da buktina obeh mah ku kenca. Ae mimma tegesna mah tingkah Kangjeng Nabi kabehanana sunnah Kangjeng Nabi teh sok resep ngagunakeun katuhu. Ae mimma tegesna mah tina perkara huwa anu ari ieu perkara teh min babi takrimi eta tetep tina bab ngamulyakeun. Soalna aya bab ngahinakeun. Jika naon contona pagawean memuliakan kaktihalin seperti make sifat. Pagawean pasunahan tah sunat ngagunakeun leungeun katuhu. Urang ge sok disifat sok make naon make leungeun katuhu. Meureun mun ditanya urang apal teu eta disifat teh sunat, apal pangna disifat nama digawean oge. Terus eta make leungeun katuh apal teu eta teh sunat disifat make leungeun katuh teu nyaho eta mah da nyaho ge disifat teh sunat teh hungkul sakitu teu nyaho make katuh make leungeun katuh teh sunat, maka make leungeun katuh teu meunang ganjaran. Pentingna urang apal heula samemeh ngagawean. Tapi lamun urang apal mah hiji disifatna meunang pasunahan, tuluy ngagunakeun leungeun katuh oge eta ge meunang pasunahan geus dua pan tah. Naon sababna? Aya alesan pangna ngagunakeun leungeun katuhna mah lain hayangna ku ieu dah teu ngeunaheun ku kenca mah teu pan gitu. Nah makin nyangigir ka katuhu pan teu ngeunaheun di kenca mah gitu. Nya disifatna teh pan sok didengdekeun. Walabsi non walubsi nahwi komisin. Walubsi nahwi komisin jeung seperti make kana saumpamana komis teh gamis di urang dakop jadi gin pan dia orangnya, mustaqim jadi mustaqim teh wagola aja gitu. Gamis teh baju kurung juga orang gitu, make kaos da ieu pan bahasana ke nahwi komis, make kana saumpamana lain berarti gamis sungkul naon bae pakaian anu mengandung liang-liangan. Nah, sunat urang teh naon cenah ngatuhukeun, hartina ngatuhukeun teh pan urang teh meureun leungeun teh diasupkeun. Tah di baju teh make kaos asupkeun heula leungeun katuhu itu. Di baju di jaket naon wae ge sunat ngasupkeun leungeun katuhu. Naon deui ngasupkeun? Termasuk make calana gitu. Pancalana ge loba lapisanana meureun. Aya lapis jero, lapis luar, candi sarung, ngasupkeun suku teh meureun mana tah katuh heula. Nu make kaos kaki katuh heula. Nu di sapatu sakatuh heula. Nu di sendal katuh heula. Terus katuh. Eta teh pasunatan unggul. Pagawean biasa sapopoe enak ge pan rek di sendal. Tah ayeuna mah rek di sendal teh suku katuh heula. Wana lin jeung make sendal. Ieu lamun make soalna ke beda di jeung mudaran. Mudaran mah engkena nu kenca heula. Wa taklimi duprin jeung neuktekan kuku. Nu katuhu heula sunat eta oge. Wa halki nahwi rosin jeung ngagundulan saumpamana sirah. Tah urang ke bisi dicukur rek dibotak mang katuh heula gitu. Imang tukang cukur mun apal kana pasunahan heulakeun nu katuh botakan nu kencan ke isu kadinya gitu. Ngagundulan saumpamana sirah wa ahdin jeung mun urang mah ahdin teh nyokot nampak bisa rek dibere naon gitu menerima daging kurban tak kanan ku kanan lah nyandakna gitu.
wa atoin jeung mere rek nyokot ku katuhu mere ku katuhu gitu. Waktu teh gede dagingna saeutik nu kenca we. Wa atoin jeung mere wasiwakin jeung make siwak. Nah disiwak leungeun katuhu wa tahlilin jeung tahlil. Naon tahlil teh? Nyehil bahasa nama. Nyukil huntu. Ta eta kabeh nu dicaritakeun naon wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tarkuhu ninggalkeun kana itu tayammun. Ninggalkeun tayammun. Make sifat ku kenca ngasupkeun leungeun non di baju make sendal neutekan kuku nu kenca-kenca heula eta hukumna kabeh makruh. Sabalikna wa yusannu jeung disunahkeun naon at-tayasuru ngaheulakeun kenca. Naon at-tayasuru ngaheulakeun kenca? Di mah kenca heula nu diheulakeun fi diddihi dina mun urang mah naon sabalikna itu tuh di luhur teh non takrim. Nah, dina ngalawanan takrim, dina lawan takrim, dina lawan ngamulyakeun. Berarti lamun lain ngamulyakeun naon teh barang hina eta sunat nu kenca. Wa huwa jeung ari itu didun bisi kurang jelas ma eta perkara kana anu kabuktian ieu perkara mimbabil ihanati eta tetep tina bab ngahinakeun wal ada jeung pilara atawa ada di mana kotor-kotor biasanya. Tadi termasuk ngamulyakeun teh ditambahan deui cenah naon dahar nginum gitu. Wal khuruj minal khala kaluar ti WC eta mah naon nu katuhu kaluar ti WC mah nu kenca teh pas asup. Kalistinjai seperti obeh seperti naon obeh atau ngisa kana nyabak nu kotor-kotor gitu. Nah nu kenca wamtikhotin jeung urang mah naon ngaluarkeun leho teh nying sering wamtikhotin jeung nying sering tongku katuhu ku kenca nying sering teh gitu. Ai ku kenca tuh sok ngaberebet ka mana-mana nih datu biasa tiba heula ku katuhu wae tah nying sering wae oge nu sales mah meunang ganjaran naon tah cepeng umelna ku kenca gitu. Eta pokona nu kenca mah nu rujit-rujit tuh kana mah nyekel naon wae ge nu rujit-rujit ku kenca. Wa khal'i libasin jeung ngudaran pakaian, ngudaran calana, ngudaran baju kenca heula-heulakeun. Wa na'lin jeung ngudaran sendal, nyopot sendal gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a wa tarzuqal amana hamdi tawassul kufangasan
Abdi tawasul kufanguruka mugi Gusti